Kemis harita kuring jeung dua urang babaturan ngahaja ngadon arindit ulin ka daerah Ciwidey. Harita kuring arinditna ka Ciwidey teh make mobil. Da kabeneran salah saurang batur kuring boga kandaraan. Jam 4 pas sore kuring tiluan arindit di Bandung ngajugjug ka Ciwidey. Sajeroning dina mobil kuring ngarasa bungah, malahan ngomong oge geus taya ugeran. Nya geus teu inget kana omongan-omongan anu kaleulewihi atawa ngomong sompral. Rasa bungah marengan, puguh ge geus lila kuring teu ngadon ulin ka Ciwidey. Geus lila kuring teu ngadon ngeueum dina cai haneut. Jaba deui inditna ngahaja ditraktir ku babaturan nu mawa mobil. Jadi kuring mah tinggal inditna wae hungkul. Geus teu kudu mikiran bekel. Sajeroning dina jero mobil teh kuring loba ngaheureuyan babaturan anu duaan. Nincak waktu sareupna kuring kalakah beuki loba heureuy. Sok sanajan geus digeunggeureukkeun oge ku si Eri nyaeta salah sahiji batur kuring. Ri, tinggal lagi lah tuh di palebah kaca. Aya kolong wewek geringan. Kumaha tuh ya teh? Geus tang ngomong wae nu karitu sumagrib ieu teh. Sieunnya maneh. Gorangan maneh mah. Tenanglah, ayah saya. Mun aya kolong wewek atau kuntilanak mah ka dieu bagian saya ye. Wis, tong sompral di maneh. Urang ulin teh ka gunung lain ka kota ieu teh. Bari oge misalna aya nu kitu mah nya geus urang sekalian ajakan ngojay, bari ngeueum kitu bari ngobrol. Kuring mah kalah ngahajakeun we dicarek teh. Si Eri ujug-ujug ngerem mobilna pas pisan di palebah jalan anu di sisieuna aya patung prajurit. Mobil anu keur ditumpakan ujug-ujug lampuna teh pareum. Sok sanajan lampu mobil pareum, tapi kusabab kuring jeung nu sejen geus niat hayang ngadon mandi cai haneut nyaeta di pamandian Ciwidey. Kuring nuluykeun perjalanan bari mopoek maneh. Si Eri ngajalankeun mobilna teh jadi teu bisa ngebut. Sajabana ti jalana masih keneh taringgul ku batu sabab geus lila raruksak. Katambah di sisieun jalana teh jurang. Atuh wayahna we jalana mobil teh jadi rada lalaunan. Kuring anjog ke salah sahiji tikungan. Si Eri ngadon ngeureunkeun mobil sabab di palebah dinya teh aya hiji warung. Kuring tiluan tarurun heula ngadon reureuh di eta warung. Eta warung teh ditungguan ku saurang aki-aki jeung saurang nini-nini jeung salah saurang budak leutik anu sirahna dugul eueuh buukan. Sanggeus aya di warung eta budak leutik anu sirahna dugul teh katinggalina teh kacida pisan baongna. Da eta we katinggalina teh
lulumpatan we hareupeun kuring bari jeung teu beunang dicarek. Malah sakapeung eta budak teh melong ka kuring. Siga nu aya kaambek ka kuring. Punten Ki, ngiring istirahat heula di dieu. Mangga jang, ari-ari ngadondeureuh heula mah. Jeung nah kunaon atuh make mobil peuting make jeung teu lampuan sagala. Ngadoning mopoek maneh. Ya eta, ugo oge tadi lampu mobil teh ujug-ujug parem. Pas di palebah jalan anu aya patung prajurit. Oh, gitu ku tante. Hehehe. Si Aki ngadenge caritaan sarupa kitu teh katingali semu ngabelengeh seuri sigana wae surti kana naon bae anu kajadian anu cikeneh kaalaman. Si Aki ujug-ujug cengkat bari tuluy ngajingjing lampu patromak. Sanggeus kitu si Aki lempang ngurilingan mobil. Tekung si lila si Aki nitah ngahirupan deui mobil anu keur diparkir di sisi warung. Nyaan we kuring oge mimiti ngarasa aneh sabab lampu mobil teh bet jadi hurung deui. Sok padahal ngan ukur di kurilingan hungkul ku si Aki teh. Tapi sehari tahun mah kuring tiluan ngarasa atoh ku geus hurungna deui lampu mobil teh. Nya geus kitu mah kuring oge nganuhunkeun ka si Aki. Ngan basa ku si Eri rek dibere duit. Eta si Aki teh nolak. Manehna teu daekeun narima duit ti si Eri. Samemeh kuring nuluykeun lalampahan, si Aki nepikeun amanat ke kuring tiluan. Pesen ti Aki mah, lamun ujang ngaliwat ka pelebah jalan anu aya patung prajurit, kudu ngalungkeun rokok, bari kudu nyebut punten. Bade ngiringan ngalangkung gitu. Tah, jeung kade deui ulah ngomong sompral. Kuring oge jeung nu sejen nuluykeun deui perjalanan. Can oge nepi ka tempat tujuan, si Eri geus ngeureunkeun deui mobil. Maksudna rek ngadon balik deui ka Bandung. Jadi teu tulus ngadon mandi cai haneut peuting eta. Kabeh oge ngarasa teu geunah hate. Sanggeus aya kajadian lampu mobil parem teu pupuguh. Nya akhirna kuring tiluan oge panuju lamun balik deui teh. Atuh akhirna si Eri anu nyupiran mobil muterkeun deui mobil balik deui ka arah Bandung. Kuring tiluan teh aya maksud rek nyimpang deui ka warung si Aki nu aya di sisi jalan pas tikungan. Maksudna mah rek ngadon nganuhunkeun jeung rek ngadon bebeja seja balik deui ka Bandung. Barang anjog di kapalebah warung. Hah? Kuring tiluan jadi ngerasa kaget karena keayaan. Sabab di warung teh teu kasampak deui aya si Aki jeung si Nini. Jeung deui nah eta warung teh katinggali siga anu geus heubeul pisan taya anu nempatan.
ayeuna mah katingali beda. Jeung basa kuring mimiti datang ka eta warung. Kuring tiluan jadi cing harulang dina jero mobil. Bari panempo mah tetep ke arah warung anu keur didatangan. Kuring can pada ngomong. Nu aya mah jadi cing rareret ngerasa aneh ku eta kajadian. Geus jelas yen eta warung teh eueuh nu nyicingan. Si Eri oge niat nuluykeun deui perjalanan. Basa mobil digas ku si Eri, nah mobil teh daekeun maju. Mobil nu ditumpakan teh siga anu selip. Pangangguran kusabab kuring diuk dina jok tukang. Barang kuring ninggali kaluar kapalebah tukangeun mobil. Kuring oge jadi ngagebeg sabab gening di tukangeun mobil teh aya budak anu tadi panggih di warung teh. Eta budak teh leungeunna nyekelan kana mobil. Nyabalu karena mobil teh teu bisa maju. Malahan mobil oge semua anu diendek-endek ku eta budak. Jeung hasarupa kitu teh karasa ku kuring nu araya di jero mobil. Mobil lain maju, tapi kalah kaoyak-oyagan. Da puguh karasana aya anu ngenek-ngenek. Kuring tiluan babacaan sabisa-bisa dina jero mobil. Sanggeus kuring babacaan. Tekung silila mobil oge bisa maju. Si Eri langsung ngagas deui mobil anu geus bisa maju teh. Tapi sok sanajan mobil geus bisa dijalankeun deui, angger we rasa sieun mah masih keneh ngancikan. Sabab katinggalin aku kuring eta budak leutik teh tuluy milu lumpat budak-budak mobil anu keur maju. Mobil tepi ke palebah jalan nu aya patung prajurit. Inget kana pesen ti si Aki. Tuluy kuring nyeuneut rokok. Bari jeung rokok teh dialungkeun bari ngomong punten bade ngiring ngalangkung. Nyaan sanggeus kitu mah budak leutik anu ngadon budak-budak mobil oge ngaleungit pas pisan di palebah patung prajurit. Sanggeus kitu kuring tiluan ngarasa ngemplong. Kasieun mimiti leungit. Atuh si Eri oge katinggali nyupiran mobilna teh rada tenang ayeuna mah. Singkat carita kuring tiluan geus narepi deui ka imah sewang-sewangan. Ngan sanggeus aya di imah, pikiran kuring jadi ngarasa kurang tenang. Nu jadi lantaran naha atuh beungeut budak leutik anu aya di warung sarta anu ngadon budak-budak mobil anu keur ditumpakan ku kuring teh bet kapi beungeut wae. Eta beungeut budak anu katinggalina teh teu siga beungeut sakumaha budak biasana budak leutik. Hiji peuting ninggang di malam Jumaah, basa kuring keur anteng ngalamun di jero kamar. Kira-kira kana jam 12 peuting kuring ngarasa tegarna hate. Pikiran ujug-ujug inget wae kana kejadian basa kuring keur di Ciwidey. Peuting eta kuring guling gasahan teu bisa sare. Keur kitu ceulik kuring jadi curinghak lantaran ngadenge aya sora anu gugulutrakan dina luhur lomari pakean.
Mimiti mah disangka ku kuring teh eta nu mitrakan teh beurit. Nya antugna kuring ningali kana luhur lomari. Barang mereka tinggali ku kuring. Astagfirullah. Dina luhur lomari aya budak leutik anu kungsi panggih. Harita basa kuring ka Ciwidey. Eta budak siga anu keur ulin ngadon ajleung-ajleungan dina luhur lomari. Basa kuring ningali eta budak. Hanon eta budak oge jadi mencong ka kuring. Geus kitu katinggali sareng kadenge eta budak teh sisirian. Manehna siga anu nyingsirikeun ka kuring. Tinggali kitu mah kuring langsung ti buburanjat keluar ti kamar. Maksud kuring rek minta tulung ka anu jadi kolot. Kuring geus teu ngarasa deui era anu jadi indung jeung bapa. Malahan bari jeung ngajorowok minta tulung ka anu jadi kolot. Kuring keluar ti kamar bari terus gegedor kana panto kamar indung bapa kuring anu geus sarare. Barang indung jeung bapa kuring keluar, kuring ngajelaskeun kejadian kanu jadi indung jeung bapa kuring. Sanggeus menang katerangan sarupa kitu ti kuring. Bapa jeung indung kuring langsung asup ka kamar kuring. Barang geus tepi ka jero kamar, nu jadi bapa marancahan kamar kuring anu tadi katinggali. Aya budak anu ngadon gagalacangan dina luhur lomari. Akhirna mah eta budak teh bisa disinglarkeun ku nu jadi bapa. Nya numutkeun katerangan ti nu jadi bapa. Eta budak teh ngadon milu ka kuring. Manehna kabawa ku ucap-ucapan kuring anu sok sompral atawa kuring anu sok ngomong ka mana karep. Sanggeus ngalaman kejadian sarupa kitu mah kuring mimiti meper diri. Sangkan teu nyarita ka mana karep. Nya kuring teu ngomong saomong-omongna. Komo deui di tempat anu hara-haraeun. Kacida pisan ku kuring dipahing.